Di hulu urang, di sirah urang teh horenganan di dieu teh aya sababaraha tempat ya karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskeun dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman ieu teh kan kabagi. Ya, nah tidinya lah lamun ku urang diolah bakal pinter urang melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata, dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk, dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna. Urang ngadenge-denge peletnya ngentab sebab di dia air itu boga pemajikan. Panas perasaan hate teh. Make jas ku make jasna